Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Aditya Eka Mauladi ti kelas 11 MIPA 2. Sampurasun sadayana, ibu bapak guru nu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan abdi nu kusim kuring dipika cinta. Di zaman ayeuna barudak leuwih mentingkeun ngorek HP tipada diajar. Kusabab hayang nurutkeun zaman. Nah, di dieu abdi bade ngajelaskeun biantara nu judulna dampak buruk sosial media di zaman ayeuna. Zaman ayeuna sosial media bisa ngaruh dampak buruk kanu ngagunakeunna, terutama ka budak sakola anu kena poho kanu arana diajar. Padahal diajar teh leuwih penting daripada ngorek HP. Terus sabab ngorek HP barudak poho kanu arana waktu, teu isuk, beurang, sore, peuting nu dicekel ku budak teh HP. Budak teu bisa ngontrol waktu, iraha waktuna diajar, iraha waktuna ulin, iraha waktuna salat, iraha waktuna dahar. Sabab kuseringan ngorek HP. Mulai ayeuna hayu urang sadaya leuwih mentingkeun diajar daripada ngorek HP. Mung sakitu biantara ti abdi hatur nuhun nu tos ningali sing manfaat kanggo sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.